PT lolotor. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nyoba diselamatkan abdi bareng ngarit ya Allah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gusti Agung. Sarek hujan itu. Asa ku para rantes jukut teu boga mae cing berele udud bako beas eueuh yeur urut teh bang pet alah sia aya ketepean ulah aya duitan euy moal nyalurkeun kitu muja Pak Haji Utatang, Kampung Babakan Jati, Desa Kertamuki, Haurwangi. Belum kawin jadi hajinya. Surat-surat penting mah. Nah, iya duitnya ya. Yang merokok lumayan antepkeun ieu mah pikeun kembae tapi ulah si kolot ke cenah kudu jujur hirup mah. Tapi anu usum hujan lumayan jang meuli kopi. Tapi ulah Bikeun ulah. Tapi akarunya najan urang hirup baragajul tapi lain hak urang. Dibikeun akarunya kurunan alamat ieu mah tuh alamatna. Kebenaran teh jauh-jauh teh. Mau jadi ngarit Ini kan kasaha teh kan. Tah. Nukeun nyaduk ge. Nu tanyakeun sugana apalnya kajuh teh. Ya. Apa alamatnya tanya? Mana Mang? Nah iya Jang. Oh terang ya Mang. Kaitu lurus, mengko lurus. Tah didinya. Oh Ujang apa imahna dirinya eta? Sanes Mang, solokan tah Mang ngejebur ka dinya. Bang. Balai dasar ajuh ditanya teh sia kokolot teh Atuh betul nanya ke urang-urang kermodong, nah nyaruk WC. Assalamualaikum. Punten. Waalaikumsalam. Milenian saha? Punten Pak bade tumaros bumina Pak Haji Tatang teh laras ieu gitu. Nya laras di dia si bapak eta mah. Priogi naon gitu. Abdi bade mulangkeun ieu Pak. Kalalasan tadi pernah ke jalan abdi nuju bade ngarit. Oh, paingan teh si bapak teh neneangan. Si horeng teh rag-rag di jalan beunanya. Enggak cek heula Pak. Pilayeuhna bilih aya nu ieu ical ieu barangna. Tadi mah bapak mah nyarios teh aya KTP, surat-surat sareng acis 50.000 saurna teh salemar. Ieu teh aya barang jeung surat-surat mah teh nu ical. Tapi nah, ieu acisna jadi receh.
Nah jadi receh acisna ieu teh. Tadi ku abdi ditukerkeun heula Pak di jalan. Soalnya kapungkur oge abdi kantos ngawihkeun dompet pamendak. Saur nu gaduh teh. Nuhun ya Cep. Punten cenah daya receh cenah kitu. Oh iya tuh 5.000 we ieu.